bakal ngebahas mengenai virus corona. Virus corona atau sindrom pernapasan akut parah ngarungkeun virus anu nyerang sistem pernapasan. Penyakit ieu disebabkeun ku infeksi virus anu disebut COVID-19. Virus corona biasa nyebabkeun gangguan dina sistem pernapasan, pneumonia akut dugi maot. Sindrom pernapasan akut parah coronavirus anu langkung dikenal salaku virus corona ngarupikeun jenis coronavirus anyar anu dikirimkeun ka manusia. Virus ieu tiasa mangaruhan saha wae. Boh orok, barudak, jalma dewasa, manula, sareng ibu-ibu jeung bapak-bapak. Secara umum, aya 3 gejala anu tiasa nunjukkeun yen jalma ka infeksi virus corona, nyaeta demam, suhu awak di luhur 38 derajat Celcius, kedua batuk, jeung sesak napas. Metode pencegahan anu sae nyaeta pikeun nyingkahan faktor tiasa nyebabkeun anjeun ka infeksi virus ieu, nyaeta hindarkeun angkat ka tempat umum anu rame ku semah. Ngumbah leungeun anjeun secara teratur, kalayaan sabun sareng cai atawa sanitizer leungeunna anu ngandung santena 60% alkohol. Saentos ngalakukeun kagiatan di luar bumi atawa di tempat umum. Telu, entong nyabak panon, lumut sareng irung saencan ngumbah leungeun. Opat, hindarkeun kontak sareng sato, khususna sato liar. Nah, entong kaluar imah lamun sapenting-penting teuing. Genep, tetep jaga kebersihan sareng kebersihan lingkungan. Sakitu ya ti abdi, tong poho like, comment, share, and subscribe. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.